mana kekuatan si kira-kira teh mana teangan kulit dewek jeung daging anu hipung tulang anu rangusia teangan dewek moal modar ku andika ilmu andika nanaonan kawas kitu patut sia bewok montong sombong sia sakedeung deui andika bakal tilar dunya kuring moal mere ampun deui ka andika lamun andika teu hayang babalik pikir sia rasakeun ieu hiya bersat tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina aya channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita Sikidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna. Mudah-mudahan sasir sabeunyereun carios anu dipidangkeun ku simkuring dina aya channel tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Waktu eta Parman rada lila ngahuleng can ngajawab pertanyaan eta wanoja dina hatena ngagerentes aduh lamun kieu carana bingung sabab lamun ieu wanoja ilu jeung aing gerak langkah aing teh moal laluasa deui kawas samemehna aduh cilaka kudu kumaha nya carana supaya Sukmalawati teu nuturkeun aing terus eta anu keur ngagolak dina jero hate Parman waktu harita. Ih akang geuningan kalah kang ngalamun kumaha akang kengingkan abdi ngiring sareng akang abdi mah teu hoyong dikantunkeun ku akang wayahna kedah kersa ku abdi dituturkeun akang bade ka mana bae abdi mah bade ngiring sanaos kana liang cocopet oge cek paribasana abdi mah teu hoyong tinggalin akang. Cek Sukmala waktu harita nanya deui bari masih keneh rembay ku cai mata kulantaran kacida sieuna Parman moal ngajak manehna dina ngalampah neangan rampok-rampok anu dina waktu eta keur diteangan ku Parman. Aduh kumaha nyai tapi ayeuna mah tos teu kenging nangis nyaina upami nyai nangis terus akan jadi serba bingung ayeuna mah yap cuang lebet heula ka lembur Pancarsari engkes antos akang nyekar sareng papendak wargi-wargi akang anu aya di eta lembur wayahna urang teh cuang uih heula ka lembur nyai nya cek Parman atuh. Sukmalawati teh waktu eta langsung curing hak nanya kawas kacida ruasna naha bade naon urang kedah uih deui ka lembur abdi nah akang teh bade ngajajapen teras ngantunkeun abdi kitunya rencana akang teh nging kitu akang nging abdi mah nging dikantunkeun akang alim abdi mah hoyong ngiring ka mana bae akang nyabana teu kitu akang teu kitu. Cek Sukmala waktu harita nyarita deui bari nutup ka Parman anu waktu eta ngusahakeun seuri leutik nutupan kaayaan hatena anu geus ngarancanakeun niatna ngan teu mungkin waktu eta dibejer biaskeun ka eta wanoja tangtuna moal daek kumanehna diajak balik ka lemburna. Sanes kitu nyai sanes kitu maksud akang teh supados nyai kenging widiti ambu nyai sabab ngaranna ka mana-mana teh urang teh terang bade kenging naon engkena atawa aya bahaya naon saupamina nyai teu kenging widiti ambu nyai geus pasti upami aya naon teh akang anu bakal disalahkeun ku anjeunna tah eta anu janten pengemut akang teh nyai sanes bade ngantunkeun nyai akang mah yap ayeuna mah cuang lebet ka eta lembur kumargi akang matos teu sabar hoyong enggal nyekar ka
kuburan sepuh akang tos teu kenging nangisnya nyai tos isin ke upami pendak sareng warga teh meureunan disangki kumaha engke teh ku akang padahal mah akang teu kitu teu kieu ka nyai teh. Cek Parman bari ngusahakeun ngelap cai mata eta wanoja anu masih kene ngalembereh dina dua belah pipina. Atuh eta wanoja teh imut ngagelenyu unggek sanggeus kitu mah maranehna teh narangtung tuluy ngalanjutkeun lampahna asup ka eta lembur. Teu lila oge maranehna teh geus nepi ka eta lembur sanggeus nanya di mana imah pupuh eta lembur. Parman teh geus nepi jeung waktu eta keur ngobrol jeung pupuh lembur anu kacidabagjana barang geus ngadenge saha Parman. Atuh ting burudul warga-warga teh di bejaan anak Supanta jeung Parwati geuningan masih kena hirup ayeuna geus jadi hiji pamuda matak bagja keur maranehna. Akhirna mah samemeh ngalanjutkeun obrolan panjang lebar deui jeung kepala kampung katut warga. Parman teh dijajabkeun ku kepala kampung nuju ka makam indung bapana. Cukup lila Parman jeung Sukmala ngadoa di luhureun makam indung bapa Parman nepikeun ka akhir. Parman teh waktu eta nepikeun ka neteskeun cai mata kulantaran kacida sedihna. Geus puluhan tahun kakara harita manehna bisa datang ke eta lembur jeung nyekar kana makam indung bapana. Sanggeus rengse nyekar maranehna teh baralik deui dijamu kadaharan anu kacida lobana ku kepala kampung jeung warga. Sakabeh murid-murid Supanta anu ayeuna mah geus karolot jeung masih sehat sanajan geus kolot oge kumpul suka bunga sagala dicaritakeun nanya kacida uplekna. Sanajan ayeuna mah di kampung eta teh geus teu aya ngajengleng deui kawas zaman baheula keur aya Supanta jeung pamajikanna. Paguron anu kacida badagna ayeuna mah ukur tinggal ngaranna. Murid-murid Supanta teu wani neruskeun kulantaran berat bisi aya anu datang ngajorag ka eta lembur. Maranehna teu sanggup ngajaga masyarakat eta anu dipikiran ku sakabeh murid-murid Supanta. Tapi dina waktu harita di tengah obrolan teh sakabeh warga kepala kampung jeung murid-murid Supanta ngaharepkeun Parman bisa neruskeun tapak lacak indung bapana ngawangun paguron di eta lembur. Kumaha ujang? Nah kersa ujang teh neraskeun tapak lancak indung bapa ujang kulantaran bapa sakabeh kacida yakina ujang teh salami ieu dididik ku eyang ujang nyata Aki Ranggalawe anu parantos dicarioskeun ku ujang ka urang sadayana. Percanten bapa mah sanes kitu wargi-wargi sadayana leres urang sadayana percanten pokona mah jang Parman teh pastina oge ayeuna mah tos pinuh ku pangartos matakna sadaya warga ngaharepkeun ujang teh kedah neraskeun tapak lacak indung bapa ujang. Cek sakabeh warga narembalan kitu bari negeskeun ka hayang maranehna. Bener ujang, bener akang oge ngarepkeun kitu sabab baheula teh masih ken emut kana cariosan bapa ujang sadaya anu nganuhunkeun ka sadaya murid-muridna supados neraskeun ngembangkeun sadaya pangarti anu diturunkeun ku anjeunna. Tapi kumaha ayeuna teh santos teu aya bapa sareng emak ujang mah akang sadaya teu wantun kumargi. Aduh berat ngan ayeuna mah akang sadaya yakin
Ujang tiasa ngalanjutkeun tapak lacak Kang Supanta sareng istrina. Kumaha Ujang? Nah kersa neraskeun tapak lacak Bapa sareng indung Ujang. Cek sakabeh murid-murid Supanta waktu harita nyalalengkeung nyararita kitu nembalan sakabeh warga anu satuju bareng jeung kepala kampung ngaharapkeun kitu. Mohon kapayuna mah insyaallah akang-akang bapak-bapak ibu-ibu sadayana, tapi dina waktos ayeuna mah hapunten kumargi sim abdi teh nuju aya tugas anu teu tiasa dikantunkeun atanapi di antepkeun kitu bae teu dilaksanakeun meureun dosa. Kumargi ieu teh kewajiban diri abdi anu dipiwarang kedah dilaksanakeun. Pamundut aki sareng deui meureunan terang wargi-wargi akang-akang sadaya teh Bapak sareng ma abdi teh ditandasa ku rampok-rampok anu dipimpin ku Ki Bewok. Tah kumargi kitu abdi dina waktos ayeuna teh acan tiasa nyanggeman. Abdi teh hoyong nyadarkeun jalmi-jalmi eta heula engke kapayuna sok pamitos rengse sadayana tugas abdi meureunan insyaallah. Kitu bae ayeuna mah akang bapak ibu-ibu hapunten. Sareng deui wayahna saupamina aya nu naros sanes ti wargi-wargi ieu lembur teu kenging nyarioskeun nami abdi Parman jeung nerangkeun abdi teh putra Supanta sareng Ibu Parwati. Kumargi abdi mah hoyong dipika terang dipika wanoh ku jalmi-jalmi teh nami abdi kidang kilat. Tak eta anu kedah di cekel pageuh ku bapak-bapak ibu-ibu sadayana kumaha kersa sareng deui ngamaklum kana pamaksadaan abdi ayeuna moal tiasa ngobulkeun ka hoyong sadayana sateu acan sadayana rengse. Abdi mah moal tiasa cicing di hiji tempat atanapi di hiji lembur sanaos ieu lembur kalahiran abdi teu tiasa. Waktos ayeuna mah bapak ibu-ibu cek Parman waktu harita ngajelaskeun sagala rupana panjang lebar ditek-tek ti awal nepi ke akhir ngusahakeun hayang kepala kampung jeung warga komo deui murid-murid Supanta ngarti kana pamaksudanana. Atuh sakabeh warga jeung murid-murid Supanta kabeh oge ting arangguk sanajan maranehna kacidahan jeluna kahayang nama Parman teh teu indit deui ti eta lembur, tapi sakabehna oge ngarti memang geus jadi kewajiban Parman keur nyadar-nyadarkeun jalma-jalma anu masih keneh aya dina jalan salah khusus nama komplotan Ki Bewok. Atuh sanggeus cukup lila ngobrol Parman teh pamitan deui sanajan dipenta supaya meuting di eta lembur sapoe dua poe mah ngan Parman ngajelaskeun sagala rupana deui. Atuh akhirna mah kabehna oge ngajurungkeun sanajan bari pinuh ku kasedih. Nya mangga Ujang, ari kitu mah Ujang mangga, tapi wayah nanya teu kenging ngahilapkeun ieu lembur sabab ieu lembur teh lembur kalahiran Ujang. Pokona mah kedah sering-sering sumping ka ieu lembur Ujang. Bener Ujang, bapak oge ngarepkeun kitu. Bener mamang oge sarua. Nya, bibi oge sarua nya kitu. Akang oge sarua. Pokona mah Ujang teh kudu balik deui ka ieu lembur. Ulah las pleng atau pleng las eueuh teu datang-datang deui meureunan. Aduh kumaha urang teh cek sakabeh warga waktu harita nyalalengkeung ngebrehkeun ka hayangna. Nuhun bapak-bapak, mama, ibu-ibu, mamang-mamang, akang-akang, insyaallah kapayuna sim abdi teh pasti sumping deui ka ieu lembur
ayeuna mah kumargi parantos waktosna abdi bade pamit heula nya, cek Parman bari nyolongkrong ngajak sasalaman ka sakabeh warga Sukmala oge sarua atuh lumayan lila sabab warga teh kacida lobana, tapi sanggeus rengse sasalaman akhirna mah Parman jeung Sukmala teh kencling ninggalkeun eta lembur diteuteub ku sakabeh warga eta lembur pinuh ku kasedih. Teu lila beuki jauh ti eta tempat akhirna mah leungit tina teutepan sakabeh warga. Ayeuna urang tinggalkeun heula sakedeung kaayaan Parman anu keur ngalampah rek nuju ka lembur Sukmalawati. Sanajan teu nyarita secara langsung ka Sukmalawati kulantaran moal tega lamun ngeberehkeun kaayaan manehna anu ayeuna niat nganterkeun Sukmalawati ka eta lembur. Caturkeun di hiji tempat aya sakumpulan jalma-jalma keur ngarobrol dina wangunan kacida kokohna sanajan tina kayu golondongan di hiji leuweung. Geuningan eta teh markas guru 5 jawara anu geus diwarah ku Parman di hiji lembur waktu Parman kakara turun ti gunung jeung ngalanto ka palemburan. 5 eta jawara teh ayeuna mah geus waras deui kulantaran diubaran ku guruna hiji kolot anu liun nuhung ku elmu tapi hanjakal. Eta kolot teh sanajan kolot kan saukur kolot umurna tapi kalakuan mah teu beda jeung budak leutik sabab masih keneh ngajurung hawa nafsu. Di eta tempat teh wanoja kacida lobana salianti keur pamuas hawa nafsu eta aki-aki. Geuningan eta wanoja teh dipake tumbal elmuna kulantaran eta aki-aki teh ngagem ilmu Batara Karang anu dipuhit salila ieu kumanehna. Eta aki-aki teh keur nyarita bangun kacida ambekna kulantaran 5 anak buahna ayeuna mah teu bisa mawa parawan-parawan ka eta leuweung sabab kakara waras leungeun maranehna anu dipotong-potongkeun ku Parman. Aing kacida rugina yeuh. Geus leuwih ti 5 bulan Arandika teu bisa indit ka mana-mana sabab kokod Arandika potong. Jadina teh aduh ayeuna teh korban keur elmu dewek can meunang. Jadi wayahna kulantaran 2 peuting deui dina bulan purnama dewek teh kudu mandi getih anu wajib ku dewek dilakukan tiap bulan purnama getih parawan. Jadi wayahna Arandika limahan kudu indit deui ka palemburan kudu maling awewe sabab lamun teu cilaka dewek moal bisa turun gunung saterehna kulantaran ajian Batara Karang anu ku dewek keur diulik can sampurna mah dewek moal bisa ngalakukeun kukumaha salianti kudu terus nyampurnakeun ieu tempat. Jadi wayahna sia Arandika kudu kaluar engke sore mah bawa 5 wanoja ka ieu tempat, lamun teu Arandika bakal dipodaran ku dewek. Ceuk eta aki-aki bari molotot ka 5 jawara anu tarungkul teu wani neuteub kulantaran kacida seukeutna eta teutepan aki-aki teh. Mohon aki nya aki tenang bae aki, nya aki tenang, tapi aduh kumahanya lamun papangi deui jeung pamuda anu kacida hebatna elmuna wah cilaka. Nah aki teh moal nurunkeun elmu heula supaya bisa ngalawan eta pamuda. Ceuk 5 muridna waktu eta nyararita kitu kulantaran masih keneh pinuku kasieun maranehna indit ka lembur teh papanggih deui jeung Parman. Soal ilmu mah ulah
rewas-rewas ya tangtuna ku dewek bakal diturunkan tenaga jero anu leuwih hebat deui teu kudu bingung 2 jam oge dewek bisa nurunkan ilmu model kitu maka Arandika sabab eta mangan saukur disalurkeun tenaga jero ku dewek kana awak Arandika sakabeh jadi ulah hariwang ngan aing teh kacida penasaran soalna can ngadenge sajentrena ti Arandika saha eta pamuda teh nah Andika geus apal ngaranna jeung di urang mana cek eta aki-aki waktu harita nanya deui kacida tandasna ku sabab disaprak sakabeh anak buahna atawa anak muridna datang ke eta tempat can aya kasempetan ngobrol panjang lebar kulantaran terus-terusan berang peuting eta aki-aki teh cicing di hiji guha ngulik ajian Batara Karang anu keur disampurnakeun ku manehna datang ka eta saung teh ngan saukur ngubaran murid-muridna saenggeus ngubaran langsung indit deui kitu pagawean eta aki-aki teh sapopoena berang jeung peuting di eta leuweung teh. Duka aki duka laras aki duka saha kumargi nembe atingali ku abdi mah bener aki duka saha ngan boh kamampuanna kacida hebatna kuring limaan teh teu balakaya komo deui aduh basa mata kaget basa eta teu kurang karuh awak kuring teh sapotong di gulung taneuh nyurungkuy teu bisa gerak kaos dilem wah pokona mah kamampuanna teh kacida hebatna aki ceuk sakabeh murid-muridna waktu eta nyararita kitu atuleng eta aki-aki teh ngahuleng barang ngadenge jawaban kitu ti maranehna eta pamuda bisa ngagulung awak sia ku taneuh wah buah-buah yeuh buah-buah eta teh anak murid musuh bubuyutan deweknya cilaka lamun kitu mah aing kudu bener-bener saterehna nyampurnakeun ajian Batara Karang bahaya atuh barang ngadenge caritaan guruna 5 jawara teh ngaranjug salah sahiji ti maranehna langsung nanya kumaha aki anak murid musuh bubuyutan aki nasaha musuh bubuyutan aki teh aya di mana sareng ngagaduhan kemampuan kawas kumaha kitu aki laras aki abdi mah yang terang benar ki yang terang ki terangkeun atuh saujratna supaya dos abdi sadaya teh ngartos ceuk 5 murid-muridna waktu harita ting calengkeung kitu nanya bangun kacida panasaranan yeuh baheula teh aing keur ngora boga hiji musuh anu kacida kuatna elmuna ngaranna teh Ranggalawe ngan teuing ayeuna di mana ting masih kene hirup atawa geus modar ngan barang ngadenge Andika nyebutkeun eta pamuda bisa nyurungkuikeun taneuh nepikeun ngabulen awak Andika eta tandana eta pamuda teh muridna atawa katurunanana sabab anu boga ilmu kawas kitu mah iwalti si Ranggalawe waduh bahaya geus ayeuna mah geus tong loba nyarita deui sabab bahaya kudu saterehna aing bisa ngagem ajian Batara Karang secara sampurna cing ayeuna mah indit masalah ilmu ku dewek bakal diturunkeun ti kajauhan ulah hariwang tenaga batin ku dewek bisa iraha bae diturunkeun ka Arandika ayeuna mah cing kredit bawa 5 awewe ka ieu tempat sabab dina bulan purnama hareup dewek teh kudu bisa nyampurnakeun ajian lamun teu cilaka sia nepikeun ka iraha oge moal sampurna ilmu dewek teh jadi geus indit
Munakimun siap ki siap. Siap ki siap. Jawab sakabeh murid-muridna bari narangtung terus tarurun teta wangunan. Sedangkan eta aki-aki waktu eta ngahulang deui bae ngagerentes dina jero hatena. Waduh, celaka. Berarti si Ranggalawe geus hasil nurunkeun elmuna ka eta pamuda ngan secara sampurna kabeh diturunkeun atawa henteu nya. Aduh. Tadi mah dewek teh nyangka aki-aki peo teh geus modar. Geningan masih kene hirup kawas nama. Da moal mungkin bisa nurunkeun pangartina lamun geus modar mah. Tapi di mendinya si koplok teh cicingna gerentesna waktu eta terus-terusan mikiran Aki Ranggalawe anu jadi musuh bubuyutanana di zaman ngora. Tapi sanggeus mikir kitu teh jelas leungit eta tempat nuju ka tempat di mana manehna biasa ngulik pangarti anu ayeuna keur diasakeun nyaeta ajian Batara Karang. Waktu eta nuju ka guha tempat manehna tapa. Sedangkan 5 murid-muridna waktu eta keur lempang nuju ka pilemburan ngan masih kene aya di tengah leuweung. Aduh, kacida beratna urang teh euy. Mudah-mudahan lembur anu didatangan ku urang teh aman jeung ditu papanggih jeung eta pamuda. Bahaya lamun papanggih jeung eta pamuda, cilaka urang mah bisa kukumaha. Cek salah sahiji 5 jawara waktu eta nyarita kitu. Bener sanajan ayeuna ku aki guru bakal diturunkeun kekuatan batin ti jarak jauh ngan tetep bae hariwang, sabab kemampuan eta pamuda teh lain bantrak-bantrakeun kemudian geus ngadenge. Bisa jadi eta pamuda teh muridna atawa katurunan musuh bubuyutan guru urang. Pantesan kemampuanna kacida hebatna, teu nyangka urang bakal papanggih jeung eta pamuda anu ayeuna di sangkaku aki guru eta teh murid atawa katurunan musuhna anu ngaran Ranggalawe. Tembal baturna waktu eta langsung nyarita kitu. Guys ayeuna mah yap. Urang datangan hiji lembur anu kacida jauh nanti tempat ngan aing kacida yakin di eta tempat loba parawan. Urang teh kudu saterehna menang parawan sabab cilaka lamun teu menang salian teh urang bakal dihukum. Wah, aki guru oge moal bisa nyampurnakeun kemampuan elmuna sugan bae geus sampurna mah urang teh diturunkeun. Cek salah sahiji ti 5 jawara nyalengkeun kitu deui jeung ngebrehkeun kahayangna anu ngaharepkeun guruna nurunkeun ajian Batara Karang. Tah eta kitu ya ayeuna mah ulah loba nyarita deui. Jangan lupa tiu mitereh gajeleng tolong. 5 jawara teh terus lulumpatan ninggalkeun eta leuweung. Akhirna mah dina waktu reup-reupan peuting maranehna teh geus nepi ka hiji lembur anu kabeneran geus ditinggalikeun ti kajauhan. Eta lembur teh loba parawan kaluar ka jero di imah-imah anu aya di eta lembur. Hasil ayeuna mah hasil euy, bener hasil. Yap, urang pura-pura namu bae heula. Tangke keur sakabeh warga lengah urang padugan 5 parawan leuwih ge kajeun sabab urang ge kudu meunang hancengan ngan ari urang mah lain dipagi korban kawas aki guru. Urang majang nganutkeun awak urang teh kudu ngeunah ulah tiris bae euy. Cuk pamimpinna atuh sakabeh
baturna teting calengkeung nya tujuan saruri bakat ku bunga. Bener Kang, bener urang ge kudu boga hancengan ulangan saukur mawa jeung tumbal ilmu aki guru hungkul, tumbal batangan urang ge kudu aya atuh Kang. Tembal maranehna atuh geus kitu mah teu loba nyarita deui, langsung asup ka eta lembur, pura-pura rek niangan kadahareun jeung sagala rupana. Tapi dina waktu peuting anu keur memeujeuhna jempling, 5 jawara teh kekatayepan ngadatangan masing-masing imah anu geus diincer aya wanojaan. Kaceleng bletak buak Panto imah ditajongan nepikeun ka ruksak atuh anu boga imah teh ngajarerit. Sasya nanaonan sia? Ih, saya nanaunan kitu ngaruksak panto. Montong loba nyarita di mana parawan sia ku dewek bakal dibawa. Naon anu parawan naon? Montong tuh nyatanya gitu sia, mana parawan sia tadi dekat tempo aya parawan di mana sia? Ambu aya naon ambu? Bapak aya naon? Tak geuning tak keluar ka dieu nyai ka dieu ilu jeung Akang. Naon saha? Andika saha? Saha andika? Motong saha nyai teh bakal dibawa ku Akang. Cicing, tolong. Waktosna ka Bujang Syaep cak urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu, nah bakal hasil 5 jawara teh bawa 5 parawan ka tempat guruna keur tumbal ilmu Batara Karang anu keur diulik ku eta aki-aki. Insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui. Sapunya pegat simpai paturai patepang deui, mangga permios.